Nyong, Naon mah ya naon. Masuk ka riweuh-riweuh yang naon. iya mama yang panggilkeun kumaha Naon. TikTok. Amanya nini TikTok mah. Kita hayang sorangan di imah teh kitu memes sare teh. Kadang-kadang sare jam 3 mana da eueuh aedahna eta molor kita jam 3 ai kieu mah pan TikTok meunang beureum mah. Nya moal era ku tetangga. Moal tetangga mah teu ningalieun. Da mah di imah pribadi mah nya main TikTok di bawah ka imah batur sok model mah. Ge cek tetangga teh cenah ini cenah eta. Nah, diomongkeun ini dah heeh ini lain ABG aing. Nah, nya salah kitu. Eta mah mau HP nya. Oh. Nah kunaon sia HP aing digdungdak dengdek sia. Bisa tak kira-kira anak ya teh? Maka ngabaung naon sia teh bawa ka era ku batur. Ngabaungan naon sia? Teu bisa mah aing nyeuna oge. Ai teu bisa mah teh kudu dilewehan sia da aing teh tah dilewehan ka sia. Naon sia da geus kitu nyen TikTok aing. Sia resep aing Noes sia. Dari teu bisa adalah kudu kumaha.